Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja midangkeun hiji jejer carita anu judulna Adipati Ukur. Kamari teh dugikeun ka episode gagalna Adipati Ukur nyerang pasukan POC nya di Batavia. Oge miskomunikasina pasukan Dipati Ukur sareng pasukan Mataram anu dipingpin ku Bahu Reksa. Tak kagagalan Bahu Reksa teh rek diteumleuhkeun ka Adipati Ukur, rek diadukeun yen gagal nate gara-gara Adipati Ukur. Tadi dia seleres namanya awal masalah nama. Adipati Ukur masih natria anu teguh kena janji, tapi geningan kasatiaan teh seueur anu berbuah naon teh pengkhianatan. Seueur eta teh. Tokoh-tokoh hebat dina zaman kapungkurnya anu satia ka sultan, satia ka raja, nalika tos gentos raja eta nu satia teh ku anakna nya, gentos raja teh ku anakna tah nu satia teh ngadon kalah ka dihianati, ngadon kalah ka dibantai gitu. Malah jeung kulawargana kitu tah dina kahirupan teh palawarginya. Kumaha salajengna ilalakon Adipati Ukur, ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namung sateu acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe, mangga di subscribe heula YouTube-na simkuringnya YouTube Kisah Tanah Sunda sareng Kidemang Gunung Halu supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, oge bapak-bapak bari nyantai di padamelan, di tempat konveksi, tempat cukur, di pabrik, di pasar, di kantor, di perjalanan, pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan. Kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar negeri sok mararanco we ngupingkeun kana dongeng Sunda Mang Ian teh. Sareng ulah hilap di like di komen nya, di share linkna. Sareng kumargi simkuring mah da ngadongeng sanes dina radio tapi iseng we gitu pribadi dina live dina YouTube dah benten dari konten dongeng mah nya tah salah sawiosna saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng anu dicanakeun ke simkuring. Terus hoyong ngapresiasi tak tiasa kena nomor ieu nya aya nomor itu nomor dana aya nomor rekening gitu tong ageng-ageng 2000 we gitu palawargi sadayana nya. Da kitu palawargi sareng ieu dongeng teh mangrupikeun karya Darmawan Sepriosa anu dialihbasakeun ku Kang Cepi Setiawan atanapi Ali Salse oge dirojong ku salah sawios turunan yang Adipati Ukur nyaeta kersana Ceng Maden nulinggihna di Bayongbong Garut di Mabes Al-Hadad nya. Mugia atuh ku ngamanakibkeun ieu sosok Adipati Ukur sing kakecretan berkahna kang urang sadayana nya palawargi sadayana. Mung langkung ti payun urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kumargi teu aya kalimat anu paling tepat, teu aya kalimat anu paling indah lintang dikajabi urang sami-sami nyanggakeun hakikina puji kanu maha suci, hakikatna puja kanu maha kawasa, dumasar hariring lain kuring, haleuang lain urang, hariring teh kagungan anu maha wening, haleuang teh kagungan anu maha wenang, dalingdingna puji anu matri dina ati nyambuang lir kadia kasturi, urang sangakeun ka Gusti nu maha suci. Tur haleuangna puja anu janten panghias ning rasa nyambuang lir kadia campaka, urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala ku ngucapkeun syukur bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Adipati Ukur bagian ka-10.
Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung ah. Waalaikumsalam. Haturan nu nembe gabung ngapunten nu teu tiasa kawalernya hiji-hiji. Dua pasukan anu ngaminyak cai. Urang ajar si ukur. Cek bahurek sahahao, beungeutna beureum, panonna molotot kawuhun tu kekerot. Moal burung teu ngakidir atuh getihna naek kana embun-embunan, ngampeu amarah anu mudal teu kawadahan. Telila bangun anu rumanggieung, jumarigjeug hadena kaburu nyekel kana gagang kursi gek diu ngabebeutkeun maneh saterusna ngawasa diri ngaturenghap sababaraha kali ambekan ngadadak sesek narik napasna bangun anu mepeg ras inget kana omongan tabib pribadina Kanjeng Tumenggung teh kedah ngajaga emosi tong seueur teuing emutan deui. Hati-hati bilih rieu tugikeun ka ngajeletit mah enggal istirahatkeun. Kitu omongan tabib basa manehna dipariksa. Kurang ajar. Pokna deui pegat-pegat gelek nginum cai enteh anu geus tiis tina muk gede anu aya di hareupeunana. Sanggeus karasa aya mendingan pok nyarita. Prajurit, siapkeun kuda. Gusti bade ka mana? Kaula rek nyusul pasukan ngabantu serangan Adipati Wiraguna. Aduh, hapunten anu kasuhun, sanes maksad abdi baha teh. Nanging sing emut kana kayaan salira Gusti. Udah kaula mah teu naon. Gancang siapkeun kuda. Senika Kanjeng Gusti Tumenggung. Poe eta mah giliran pasukan kumpeni anu ngarasa reuas kacida. Maranehna teu nyangka pasukan Mataram nyerangna bari mawa gajah sagala rupa. Sajumlah gajah jeung pawangna teh bantuan ti Karajaan Palembang anu mangrupa patalukan Mataram. Sato gede tulalean lempangna tepati gancang nyered Mariem senjata andalan pasukan Mataram. Unggal Mariem geus baroga aran sewang-sewang, Kiai Setomo, Nyai Stomi, Kadal Buntung, Kubarawa jeung Segarawana. Kabeh dibawa gesan ngancurkeun benteng Batavia. Basa si Segarawana nyerang bubuka, jelegur, jelegur, sorana handaruan jeung ngaweuhan. Kapten Jos ngorejat apal pisan kana sora Mariem anu keur ngadat, gelegerna mangrupa senjata anu kungsi jadi kamemetna. God petamse, pokna bari ngajengkat, saterusna muru karohangan kun mur jangkung ngaberebet lumpat. Lapor Tuan, pasukan musuh dari barat tembak benteng,
pakai itu meriam punya kita. Kun muru jangkung tenemalan kalah jika nuriwe sorangan. Kapten George nuluikeun omongan. Kalau begitu itu orang dari Pati. Saya ingat itu Mataram pernah ambil alih itu Pati yang dulu kita kuasai. Mataram juga banyak ambil itu meriam. Mataram juga banyak ambil itu meriam, Tuan. Dan itu meriam salah satunya. Saya tahu betul itu meriam. Kamu orang cerita apa, Cepat kembali serang itu pasukan Mataram pakai meriam kita punya, Jos. Siap, Tuan. Poe eta Mataram ngagempur bebeakan kawas anu teu boga deui poe isukan pikeun nyerang. Hasilna lumayan, bisa ngaruksak sisi benteng palebah kaler, alatan mang pirang tembakan Maryam anu jelegar-jeleger, gorowong balas ditembakan, tapi acan bisa ngarubuhkeunana. Sedengkeun serdadu kumpeni anu sadar nyawana beki kaancam, maranehna oge terus ngaronjatkeun serangan. God perdom seh. Cepat kamu orang tembak itu. Cepat. Cek Kapten Jacques marentah pasukanana. Oh, siap-siap, Tuan. Kamu mati atau dia orang mati, Pokna di bari buncelik. Kapten Jos, cepat tama orang di situ. Oh, siap-siap, Kapten. Pindah itu meriam, cepat. Cek Kapten Jacques deui teu eureun tutunjuk jeung gede sungut. Rada anggang ti benteng Batavia, bahu reksa ngawaskeun Kapten Jacques Lefebvre anu samar polah bari teu eureun marentah. Sajeroning hatena mah ngaku eta kapten teh leber wawanen sok sanajan sifatna gurat batu. Kapten Jacques komandan sakabeh pasukan kumpeni ngatur cara jeung strategi lian tinahan serangan tapi satekah pola oge ngalawan. Akhirna kumpeni bisa malikeun kaayaan, bisa nyerang kumang pirang tembakan. Geus teu kadenge deui glegerna Kiai Setomo jeung Nyai Stomi anu sawatara waktu kungsi ngaraja medan laga. Di pihak kumpeni sumebar carita ngeunaan pasukan Mataram nu salah sasaran, kalah nyerang baladna sorangan, sababaraha kesatuan pasukan, Priyataka, Nyutra, Nungsa Pratanda, Kependak, Brajanala, Wirabajra jeung anu sejena ngadadak poho yen sarua boga Maryam. Basa ngadenge geleger Maryam anu nembak benteng, lain mah mantuan ku cara ngagunakeunana, kalah maju nyerang ngadeuketan benteng, nu akhirna jadi korban tembakan ti baladna sorangan. Karaton Mataram kalah nampa iber anu teu hade, lain saukur ngeunaan serangan anu narajang balad sorangan, tapi datang oge warta nulian. Hapunten anu kasuhun Kanjeng Sultan. Sim kuring seja laporan. Cek telik sandi bari nyembah. Aya beja naon prajurit? Di pelabuhan Jakarta aya 2 kapal kumpeni anu agung, Kanjeng. Eta kapal teh ngagaduhan senjata anu lengkap. Laun prajurit? Walon Sultan bari ngajenghok. Leres Gusti Sultan. Eta kapal teh namina Mauritius sareng Hollandia. Saurna nu memuli saparantos perjalanan ti Afrika. Sang Sultan teloba carita, katempo mikir bangun anu jero. Balik deui kana carita pasukan Mataram jeung bahu reksa anu aya di Batavia. Iber ngeunaan 2 kapal gede kumpeni anu balabuh di palabuhan Jakarta teh katampa oge ku manehna. Padalah. Pokna bari rumahu tandaning kuciwa. Lain gitu. Ladalah. Pokna bari rumahu tandaning kuciwa. Sumohon kitu pisan Gusti Tumenggung. Cek caraka anu laporan. Aduh, buki kuat we kumpuni kehedenya.
leng bahu reksa leleb dina lamunan. Paling henteu ku datangna 2 kapal eta teh aya 4 brigade anu nambahan kakuatan kumpuni lengkep jeung bedil panjang oge mariemna. Bahu reksa ngagerentes. Caraka sina mundur gorab jeung kapal-kapal urang nu aya di Marunda. Pokna mere parenta. Siap Kanjeng Tumenggung. Tembal tilu Caraka meh bareng. Leos ninggalkeun eta patempatan, kalacat nunggang kuda. Ya. Pokna bari mecutan, tilu kuda Caraka lumpat rurusuhan rek nepikeun parentah ti atasan. Mangga teh Fatimah mangga. Aduh, orang bari ngopinya pala wargi meh nyantai. Sok atuh ngadara mau ci kopina. Poe isukna jol deui iber anu teu pikagenaheun nu katampa. Nambahan kasedih bahu reksa, anak sulungna jadi layon nalika mingpin pasukan nyerang benteng di palebah kulon. Alatan tembakan meriem anu pelorna ngapledug teu jauh ti manehna. Ceuk beja ti Caraka, eusi beuteungna oge mejrel nu akhirna perlaya saharita. Teu jelas teuing pelor mariem kumpeni atawa pelor baladna sorangan deui. Leketei atuh awak Sang Tumenggung teh ngadadak leuleus taya tangan pangawasa. Leketei awak Sang Tumenggung teh ngadadak leuleus taya tangan pangawasa, meh kapiuhan hadena para pangawalna haget nulungan. Basa Caraka utusan bahu reksa datang, dipati ukur jeung para pamimpin pasukanana keur karumpul, eueuh nu teu hadir iwal ti pamimpin pasukan anu geus gugur. Nempok kadatangan Caraka, dipati ukur ngagerentes, akhirna datang oge si jurig teh. Pokna sajeroning hate nyebut jurig ka bahu reksa. Aturan semah kapayunan salira Kanjeng Dipati. Cenah kituna teh bari beungeut ka tarapias, sieun ku hiji ku dua, ku pasukan ku para senopati, pangpang namah sieun ku Sang Dipati anu jadi pamimpina. Bagi Caraka, yap ka dieu. Walon Sang Dipati Daria. Senika Kanjeng Dipati. Tembalna bari teu oleh tungkul. Pokra nyarita. Amanat naon ti Tumenggung bahu reksa nu dibawa ku Andika. Tepikeun saujeratna, ulah aya nu didingding kelir sindang siloka. Bejakeun oge bagian anu sakirana kaula kahudang amarah sakalian. Sok nyarita sing eces jentre, ulah sieun. Insyaallah kaula moal rek ngalakukeun naon ka Andika. Andika mah pan sakadar utusan. Sok tong sieun. Kasalametan Andika dijamin ku kaula. Senika Kanjeng Dipati. Sagala anu kakuping seja didugikeun satarabasna, nanging hapunten anu kasun mugi salira teu janten bendo. Nya sok geura tepikeun. Sing percaya sabab kapercayaan Andika mangrupa pangajen anu panghadina pikeun kaula. Sanggeus meunang kayakinan mah derek-dek Caraka teh nepikeun amanat bahu reksa anu diembana. Taya anu kaliwat dicaritakeun sakumaha pamenta Sang Dipati.
Akhirna mah lianti amanat menta kadatangan sang Dipati ka Marunda, Caraka oge nepikeun kaayaan pribadi Tumenggung Bahureksa numutkeun sakanyahona. Hapunten anu kasuhun sate acana, janten kieu Kanjeng Tumenggung Bahureksa teh kalintang benduna kasalira Kanjeng Gusti Dipati sareng kapasukan datar ukur. Malihan mah Tumenggung Madura Reja oge sami oge ngaraos bendu kasalira Gusti. Ari Tumenggung Madura Reja teh nu mingpin pasukan darat Mataram lin. Sumuhun daras pisan teu kapinodah mah Gusti. Tuluykeun Caraka. Dupi benduna mah wireh salira Gusti parantos nyerang ka benteng Batavia bari teu ngantosan heula pasukan Mataram. Nya kaula oge ngaku ari kapal badinya nama. Sok teruskeun deui. Nu mawi ku hal eta pisan Kanjeng Tumenggung Bahureksa teh dugi ka nyaurkeun aturan hukum kaprajuritan Mataram. Akhirna mangrupi kasimpulan sang Tumenggung sadaya anu parantos dilakukeun ku salira Gusti Dipati teh dianggapna hianat. Kitunya walon sang Dipati. Sajongjonan miraga meneng lain teu kapikir samemehna awah hingkung silila latihan jeung nambah pendidikan kaprajuritan di Karaton Mataram anu matak apal pisan kana naon anu baris karandapan sanggeus ngayakeun tindakan. Sugan teh si Bahureksa-reksa sadar jeung mikir kana kasalahanna sorangan. Pan manehna nu ulat datang nepi ka leuwih ti saminggu. Nya gawe naon wae atuh di laut teh. Padahal ieu teh misi anu kacida pentingna. Di kapunggur mah kitu palawargi sadayana nya. Lamun Sultan Mataram marentah reka prajurit reka senopati lamun gagal teh dihukum mati gitu, dihukum pancung. Mata teu dipikaresep baheula mah nya Sultan Mataram teh. Di sanajan urang satia tuhu ka Sultan Mataram mun dititah perang gagal beda atuh Walanda mah nya perlengkapan senjata napan lengkap gitu komplit heugele lain kalahkah menang piagamnya penghargaan kalahkah dihukum mati. Tah eta awal mula gitunya tersepna masyarakat ka Sultan Mataram akhirna pan hancur we gitu Mataram teh loba we pemberontakan di ditu di dieu. Sang Dipati oge boga pamikiran ngeunaan diangkirna ku Bahureksa di kapalna. Ngeunaan ieu sabenerna teu bisa dianggap enteng, teu bisa gagabah dina nyieun kaputusan. Sabab lain nasib aing wungkul anu ditandunkeun, tapi nasib sakabeh pasukan oge bakal milu ngarasakeunana. Ret ka Caraka anu titata ditungkul kalayan ajri. Caraka, naon anu geus ditepikeun kaula ngarti kana maksudna. Tah, ayeuna mah geura mulang. Bejakeun kadunungan Andika, kaula rek badami jeung sakabeh pamimpin pasukan heula. Mun hasil badami kaputusan anak kudu datang, mangka kaula bakal datang. Tapi lamun henteu wayahna ulah ngadaguan. Sendika Kanjeng Dipati. Hiji deui, ulah boga anggapan yen kaula jeung sakabeh pasukan geus hianat. Dunungan Andika nu sakuduna ngeunteung. Naon anu geus dilakukeun ku manehna nepikeun ka pasukan kaula jeung pasukan Tumenggung Madura Reja teu kungsi panggih di Karawang. Sendika Gusti Kanjeng Dipati. Sabenerna Andika keur aya dina kaayaan anu teu hade, malah bisa disebut nyang hareupan picilakaeun. Yeuh bawa. Kituna teh bari mikeun sababaraha kencring perak. Atur nuhun Gusti. Tembalna kawuwuh paroman marahmai. Pek bawa, naon wae anu baris dilakukeun ku Andika satu tas kaluar ti wewengkon pasukan kaula, eta mah sapinuna jadi hak Andika. Solongkrong ngadeuketan, blug nyuu, niatna mah rek nyembah hareupeun dampal sang Dipati, tapi kaburu ditolak kalayan haget sang Dipati ngangkat tak-tak Caraka sinanangtung deui. Bral geramiang. Aya hal anu beda anu kagambar dina beungeut Caraka. Alum ngungun jiga anu keur nandangan kasedih, jiga nu rek kaleungitan ku hiji jalma anu salila ieu dipikaheman ku dirina.
Hatur ewu nuhun Gusti Kanjeng Dipati. Tembalna kawuh panon anu rambisa. Sanggeus inditna caraka. Jadi kumaha numutkeun sakabeh pamingpin prajurit nu aya di dieu ngeunaan datang atawa henteu kaula pikeun naonan pangangkir tumenggung bahu reksa. Tanya sang Dipati. Hapunten anu kasuhun, numutkeun abdi mah salira Gusti teh teu kedah sumping. Hakeun ulah janten emutan, urang tos pada uring kumaha sifat sareng tabiatna tumenggung bahu reksa. Ceuk Demang Saung Gatang. Sumuhun Gusti, numutkeun pamendak abdi oge sami. Wios teu kedah disumpingan, malian mah abdi gaduh kayakinan. Tumenggung bahu reksa teu aya niat sae kanggo ngabahas ngahijina dua pasukan kanggo milari taktik atanapi strategi ngelawan kumpeni. Komo tadi urang sami-sami uningan ti caraka anu nyebutkeun benduna tumenggung kasalira. Katami di nyabit-nyabit aturan kaprajuritan, nu akhirna kalah nganggap salira parantos hianat. Ngabei Tarogong nepikeun pamanggihna. Tapi lian ti usulan anu nolak teh aya oge anu boga pamadegan yen sang Dipati kudu nohonan panggih jeung tumenggung bahu reksa. Kalayan nyebutkeun mangrupa hal anu hade pikeun sakabeh pasukan cenah. Memang teu loba anu ngusulkeunana. Aya sababaraha umbul jeung deui eta teh mangrupa umbul-umbul anu dianggap ku sang Dipati mah teu bisa dicekel omonganana. Aya 4 umbul nyaeta Ki Somahita ti Sindang Kasih, Ki Astamanggala ti Cihaur Beuti, Ki Wirawangsa ti Sukakerta, jeung aya hiji deui umbul anu teu pati dipikawanoh ku sang Dipati nyaeta umbul Indihiang Galunggung. Heug ari kitu mah hatur nuhun sakabeh dulurku mangrupa usulanana. Sakabeh usulan bakal jadi bahan tinimbangan kaula pikeun nangtukeun kaputusan. Sabenerna kaula geus boga kaputusan samemeh urang badami, tapi sanggeus nampa sababaraha usulan akhirna boga kacindekan jeung tekad anu buleut. Kaula moal rek nepungan bahu reksa, lain pedasieun tapi alatan mikiran nasib anjeun sakabeh. Sae Kanjeng Gusti Dipati. Walon ngabei Tarogong. Leres kitu pisan nu sakedana Gusti. Cek Bupati Karawang, kitu deui anu sejena padanya tujuan. Kaula rek dijadikeun tumbal tina kasalahan awal anu dilakukeun ku bahu reksa. Pangpangna lat datang ka Karawang nepikeun kaleuwih ti saminggu. Saterusna kaula mikir, leuwih hade nahan diri di dieu ngadaguan para kumpeni lengah atawa beakeun mesiu. Mun seug urang indi ti dieu, mangka bahu reksa bakal nganggap urang baruntak anu saterusna jadi bahan laporan ka Sinuhun Wetan. Jeung dina akhirna eta Sinuhun oge bakal percaya kana omongan bahu reksa. Oh sedika Gusti. Sabuk. Satuju. Satuju kanggo naon atuh nepangan jalmi anu gurat batu nu teu boga rumasa kana kasalahanna sorangan. Urang tetep di dieu nyerang kumpeni. Cek Bupati Karawang. Pasukan Dipati Ukur tetap ngamarkas di Jatinanagara, kitu deui pasukan tumenggung bahu reksa keukeuh aya di Marunda. Meh taya hubungan hade di antara kaduana, teu sirikna aing-aingan, tempur ngagunakeun carana sewang-sewang, jajauheun ka silih rojong, nu puguh mah jiga-jiga nu sarua bedegong. Padahal lamun sabeungkeutan moal burung leuwih rohaka atuh dina ngawangun serangan ka kumpeni teh. Geus leuwih ti 2 minggu hasilna kitu jeung kitu. 2 pasukan teh teu beda we jeung anu keur ngepung kumpeni di jero benteng. Komo pasukan Mataram teu boga armada laut anu kaitung kuat, anu sanggup megatkeun jalur bantuan jeung sagala kaperluan kumpeni di kapal anu keur balabuh ti Pulau Onrus. Dina minggu kahiji di bulan September 1628, garis pertahanan pasukan Dipati Ukur geus mimiti leuwih maju ngadeuketan Batavia. Eta garis pertahanan teh ngagunakeun kai jeung tumpukan taneuh anu dijieun salila satengah bulan. Hal anu dianti-anti
ping 12 September 1628 pasukan kumpeni ngadadak keluar benteng langsung adu hareupan jeung pasukan anu dipingpin ku Tumenggung Mandurareja. Numutkeun di Pati Ukur mah mangrupa hal anu alus tibang kudu ningali anak buahna perlaya alatan naik kana benteng anu meh salawasna dijaga. Tapi najan kitu pasukan di Pati Ukur can dipentapikeun ngalakukeun serangan dina kaayaan ngadaguan parentah nyerang. Di Pati Ukur ngawaskeun tindak tanduk jeung cara nyerang pasukan kumpeni dina nyang hareupan pasukan Mataram. Musuh teh lian ti boga senjata nu kaitung hade. Maranehna oge mangrupa pasukan anu geus kalatih, disiplin deui. Pokna kanu jadi sobatna. Oh, sumuhun Gusti. Walon ngabei tarogong, nya oge tentara bayaran, tapi daya juangna teu kapalang. Muhun teh, saleresna mah maranehna teh pasukan nu pamrih. Nanging katinggal pisan toh pati jiwaraga sapertos anu ngabela nagrina sorangan Kakang. Leres teh Rai, katinggal kumaha silih rojongna, ngajantenkeun kuatna pasukan. Ku disiplina oge payus janten pujian. Tiap pergerakan dumasar kana hitungan sareng parentah atasan. Tinggal Kakang, itu geura pasukan Mataram anu dipingpin ku Mandurareja teh kasoran. Ting jarungkol ngababatang, satu tas nyobian naik kana benteng tuh. Mohon leres pisan Rai. Ayeuna mah pasukan kumpeni teh tos kaluar tina sayangna. Pasukan Mataram nu labuh tina benteng dipapag serangan jarak deukeut ku kumpeni ngagunakeun sangkur, kampak jeung tumbak. Manawi uning nga Kakang, saat anu janten pamimpin pasukan POC-na. Teu apal Rai. Nanging paminingali tanda pangkat tina tak-tak nama, eta teh saurang kapten. Jabi itu geura Kakang, kumpuni beuki wani kaluar tuh. Aya sabagian anu nganggo kuda, katami para serdadu bayaran anu narajang bari lalumpatan sapertos anu nuju morong ngagunakeun bedil. Dinten ieu mah urang sami-sami nyaksi anu perang adu hareupan we. Bari sarua marawa bedil. Pistol teh aja, bedil ponok teh Kakang. Ya eta tiasa disebut pistol. Nanging sakaterang mah eta teh flintlok. Pistol anu ngagunakeun batu paneker kanggo ngabekaskeun pelor. Kantos nguping eta ge waktos Kakang tugas jantan prajurit di Mataram dina taun 1610. Diciptakeun bedil ponok ngagunakeun bubuk mesiu kana larasna. Teras dirojok sina padet. Saparantos kitu buledan pelorna dilebetkeun. Tah, usakali jetrek mangka eta pelor teh bakal ngabekas kana sasaran. Nyata di teh panginten, wireh ponok sareng cekap dicepeng ku hiji panangan. Disebatna teh plintok atanapi pistol teh. Duh, hatur nuhun pisan Kakang. Rai di pasihan ilmu nu ayeuna terang kumaha cara kerjana senjata bedil sareng pistol. Tingali Rai, ieu kesempatan pasukan urang kanggo nyerang. Leres Kakang, mangga kantun di komandoan. Da sadaya pasukan mah saya gak kantun ngantosan parentah salira. Teu talangke kalacat sang dipati teh kana kudana saterusna marentah wadia balad nyerang musuhna. Ratuning Balasaribu pokna ngagorowok perimucut si Sambrani. Sakabeh pasukan surti anu satadi narek nyebar teh ngadadak ngawangun formasi serang anu teu sirikna sarua jeung ngawangun sumanget dina ngalakonan perang. Teu ieuh gimir sok sanajan ningali kumpeni ngabinasakeun pasukan Mataram. Nampak komando ti sang dipati, pasukan Tatar Ukur maju kalayan teuneng ludeung teu sieun yang hareupan senjata musuh anu leuwih unggul tibatan jeung anu dibawana. Da palawargi sadayana, sakumaha anu digambarkeun dina catetan Suma Oriental tahun 1513 anu ditulis ku Tom Pires, urang Portugis anu remen ngalalana. Eta catetan teh dimuat dina Paul Michel Munoz Early Kingdom of Indonesian Archipelago. Jadi Sunda teh tanah anu pangeusina warani. Dina catatan Tom Pires teh kitunya disebutkeun yen
Sunda teh tanah anu pangeusina warani, maranehna ngakukeun jauh leuwih alus tibatan urang Jawa jeung silih unggulkeun diri masing-masing. Maranehna oge ngakukeun yen urang Sunda leuwih wani tibatan urang Jawa. Janten ieu seratan teh anu dina seratan Tom Pires teh urang Portugis ya. Janten zaman harita. Breh katempo pasukan di Pati Ukur geus ngawangun formasi, Ki Umbul Tarogong ngalimba, teupna kahalangan Cimata anu nyangkrung meh teu ka Bandung, geus lila manehna ngadaguan kasempetan saperti kitu, di mana hiji prajurit yang hareupan papasten anu nyata di hareupeunana. Baheula karuhun urang Sunda anu bajoang dina perang Bubat bareng jeung Prabu Linggabuana, Maharaja Pajajaran. Tapi harita pikeun Ki Umbul Tarogong mah mangrupa kareueus mandiri, bisa ngalakukeun anu meh sarua jeung karuhuna. Dirina salaku prajurit Sunda perang di Batavia, sok sanajan lain marengan Raja Pajajaran saperti karuhuna baheula. Memeh nyerang, Umbul Tarogong nyumangetan, Prajurit, ayeuna pisan waktuna urang bener-bener nandunkeun nyawa. Taya pilihan deui iwal ti begalan pati. Urang kudu siap nampa dua kenyataan anu baris tumibah, musuh anu ngababatang atawa urang anu perlaya. Kumaha sadia? Sadia. Aing rek paeh ngabela lemacai, tapi aing paeh lain harti sumrah ka Raja Jawa. Aing begalan nyawa lantaran tumutkan ageman aing, nyaeta Islam. Perlaya ngabela hak mangrupa jihad anu nyata. Bismillahi, Allahu Akbar. Ceki Umbul Tarogong bari ngagero. Sajongjonan para pamimpin jeung sakabeh pasukan bati colohok nempoki Umbul Tarogong anu maju miheulaan bari ngagorowok handaruan. Tapi teu lila breg maranehna oge milu naluturkeun, Allahu Akbar. Kabeh bareng ngucap takbir kalayan pinuh kayakinan. Sora takbir ngawuhan di Batavia, marengan sakabeh pasukan di Pati Ukur anu maju ka medan Danalaga. Nyed tali kadali dikenyed ku Ki Umbul Tarogong, kuda nangtung bari jeung merong, serepet mesat bedog panjang tina tonggong, saterusna diabar nebarkeun ancaman bari mencrong. Ya, Pokna kuda dibawa maju deui ka tengah pasukan kumpeni. Ki Umbul sahari tengah hambat gaman, seak bedog panjang mapag awak musuhna, pintrang ditaki sangkur, sakolepat bedog ditarik deui, saterusna dipake nyasar kana beheung anu nanggalang. Seak bet kuak musuhna ngajengkang, getih baloboran tina beheung anu gudawang. Di sisi katuhu Ki Umbul Majalaya luncat tina kudana, sebrut ngarajang kumpeni anu aya di hareupeunana. Tumbak anu congona kujang teh nyuruwuk ngarah kana dada musuh anu ngahadang. Memeh sadar kana kaayaan, creb congo tumbak kaburu nembus manten. Musuhna ngociak tarik pisan, srek tumbak dicabut samemeh musuh labuh ngagedebut. Saterusna diputer-puter bari ngababad urang Cina anu gede hate bakal nandasa. Tapi abong Ki Umbul Majalaya atuh prajurit anu mibanda kabisa, teu butuh waktu lila musuh anu ditaucang teh ting carengkang. Seak deui tumbak ngahambat ka palebah katuhu, nuturkeun awak Ki Umbul Majalaya nu parigel olah gerak. Brek tilu musuh dihanca nepikeun ka ngudupung saharita. Telila greger sora Mariem bledug teu jauh ti tempat nangtungna Ki Umbul Majalaya. Jalik jeug awakna mundur kasurungkeun. Dadana ngadadak beureum pinuh ku getih kabeunangan potongan pelor Mariem anu pejah. Tapi abong sinatria Ki Umbul Majalaya nangtung ajeg saharita. Panona neutup seukeut kadua urang asal Bali anu ngabedega, sanggeus ngumpulkeun sesa tanaga nu aya, sebrut narajang bari ngagero.
Nagri Sunda Jaya di buana. Sap sap congo tumbak teh subat sabat murus sasaran. Kuak atuh musuhna ngalaman kasabet. Saterusna pating jarengkang bareng jeung gubragna Ki Umbul Majalaya anu nemahing pati. Di tempat sejena Ki Umbul sagara herang metakeun keris asli Pajajaran nu taya lukan, bahamna calawak haben sesentak marengan serangan anu ngagalaksak. Keris ageman but-bet nyacar walang bangun anu kalaparan ku getih ulaweran. Brus-bres dipake niruk jajantung jeung ngabudal badel eusi beuteung musuhna anu keur nalikung. Beuki lila kalah beuki rosa. Ki Umbul sagara herang habeuna rajang bari terus ngarapal raja anu ngebrehkeun rasa satia, ngahudang kasadaran jeung katenangan hate ngeunaan hirup anu dilakonan teh sabenerna mah ngadaguan mangsa ajal tumiba. Yen dina hirup lain ti gerbang mana kaluar jeung menang harkat oge kalungguhan, tapi anu utama kumaha carana ngalakonan kahirupan jeung kumaha carana mungkas kahirupan. Aung ka Sang Rumuhun, ka Allah anu murbeng alam. Bismillahi kalayan asma anjeunna anu maha luhur. Yeuh nyawa yeuh pati. Aing teu ngaboga-boga ngan anjeunna anu mibanda hirup-hirup kami. Mun nya ayeuna waktuna nyake sim abdi ngiwat nyawa musuh saloba-lobana. Jleng Ki Umbul ngagajleng. Ya! Pokna bari nyerenteng. Sakolepat bres kerisna nancep kana dadasar dadu urang marjiker. Jero nepikeun kameh parat kana tonggong. Seret gancang dicabut. Seak malikeun awak. Kehe sia teh. Bluntrang keris dipake nada Sang Kuronin Jepang. Seret keris ditarik, tapi sakolepat oge robah arah dipake nubles beuteung si Jepang. Cereb guak kalayang gubrag. Si Ronin Jepang kawas anu nampa sabetan sepuku, tapi teu dibarengan ku tetekan. Dor sora tembakan plintlok kapireng tarik pisan. Ki Umbul sagara herang ngarenjag saharita karasa aya nu panas nembus dadana. Edan pelor timah teh bisa nembus bisa ngelehkeun aji batara karang aing. Leungeun kencana nungkupan liang dina dada balas katembak. Cunuk waktu ninggang mangsa. Meureun ayeuna geus waktuna pikeun kuring. Gerentesna getih mimiti kaluar tina selaramo leungeun anu nungkupan. Geus moal aya katugenah jeung kapanasaran deui. Kuring geus nuturkeun tapak para karuhun jeung sakabeh nonoman Sunda anu perlaya di medan laga. Geuning kieu karasana ditembak bedil teh. Tapi jigana ieu leuwih hade tibang ditiru ku keris. Komo ditubles ku tumbak. Alhamdulillah. Pokna deui bari imut. Saterusna ngayakeun serangan panganggeusan. Samemeh awakna niba lemah. Set set kerisna dipake nyabet musuh. Kawas anu ngajak perlaya babarengan. Sang Adipati ngageter ningali sobat jeung jalma-jalma anu dipikaheman ku dirina gugur hiji-hiji di medan perang. Sobat anu geus mangpirang tahun ngabdikeun diri ka nagri nyatana tanah Sunda. Sobat anu ngucurkeun kesang demi kepentingan rahayat, lain sobat atawa menak anu meres rahayat jeung remen leletak demi kepentingan pribadi bari ngabdikeun diri ka Raja Jawa. Jadi posisina kapungkur mah di Pati Ukur teh ibaratna mah gubernurna palawarginya.
dununganna para bupati baheula teh. Jerut sang dipati teh turun tina tonggong si Sambrani, saterusna nepak awakna sangkan ngajauhan. Repeureum, leungeun sidakep dina dada, ngusirkeun pikiran kanu maha kawasa. Saterusna ngakendra sang lodaya, sugan jadi cara numpur ludeskeun musuh saloba-loba. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sapun dulur linuhu, linuhung dangyang sihung, sihung ahung kuku bengkung, bengkung ngariung simana welang, welang culang caling tarang, tarang kurung panon hurung, hurung ngempur tanpa piruha, piruha dangong na awak, awak lempai buntut ngagebay, ngagebay merengan gupai, hiap bujang hiap lanjang, cangred pageh tali gadang. Antara dia jeung kami, papada asuhan hiang, pun sapun gera cunduk, balung bang hiap gera datang. Ahung, ahung, ahung. Tapi anehna sang dipati teu ngarasa aya karuhun anu datang, taya totonden anu jadi ciciren. Nah, gerentesna ngarasa heran. Sugan sakali deui mah kitu. Kituna teh bari tuluy mapatkeun deui jang jawokan. Geus tilu balenan keukeuh taya tanda-tanda anu dikemate bakal datang nepungan. Tara biasana, padahal najan ombak ngakalura atawa sakumaha ramena kaayaan, biasana sok ngadadak rehe simpe sajongjona. Bumi alam bangun anu ngaraneg eureun, hiji tangara rek datangna lodaya. Tapi ayeuna gerentesna deui bari keukeuh ngarasa teu ngarti. Boa wawales keur diri sorangan, anu kalan-kalan ngaduakeun, boga angkeuhan sagalana demi jeung karana Allah anu Maha Tunggal. Sedeng dina kanyataanna mah makhlukna oge anu dipenta pikeun nulungan. Aing salah ngadon menta ka makhluk. Gerentesna deui anu ngarumasakeun sakitu kotorna dumeh geus miduakeun mantenna. Taya saeutik oge karempan dina batin sang dipati, nu puguh mah moal ngantep sakabeh pasukan digunasika kuno jadi lawan. Ulah ngorbankeun diri tuguna, mundur jatina nagara, bawa begalan pati dina ranca. Sang dipati marentah. Eta parentah teh saterusna ditepikeun ku cara pabeja-beja, sangkan katarima ku sakabeh pasukanana. Mundur ka jatina nagara bawa ranca. Hayo, sakabeh pasukan mundur. Tekung silila pasukan muru karanca nu aya di wewengkon leuweung jatina nagara. Didinya loba tatangkalan jeung rungkun anu bisa dipake panyalindungan tina bedil jeung printlok. Sugan kumpeni bakal leuwih nafsu, anu akhirna leuwih nyerang edan-edanan nepi ka ngudag ka jero leuweung. Geus aya di dinya mah tangtuna bisa patelak dina jarak deukeut. Tapi
Tapi serdadu POC oge sadar geus kalengitan balad anu kaitung loba. Berhenti, jangan kejar itu pasukan Ukur, Kenapa Tuan? Tanya seorang serdadu. Biarkan saja, itu tempat belum kita tahu, resikonya akan merugikan kita orang punya pasukan. Baik Tuan. Lebih baik mundur daripada kita jadi banyak korban, Ayo kamu mundur, kembali ke benteng. Akhirna kumpeni teh bedog ngudag pasukan Dipati leuwih milih balik deui. Sedengkeun pasukan Sang Dipati anu geus ti heula asup kana ranca boga carita anu beda sabada nyaho anu ngudagna baralik deui ka Batavia. Awas ayo buaya! Ceuk Jumad anu ngadadak ngajengkat. Halik dikadek waing. Walon Sakim bari ngabarkeun bedog. Muntah ni kadek lah laura teuing sa teh. Mang Kosim ngahulag. Atuh kumahakeun atuh Mang? Sakim nanya bari kerung. Tumbak keur lain di kadek atuh. Sok bawa ka dieu, tumbakna. Tekung silila kapireng sora anu keur ngaraponan buaya. Kitu deui di sejen tempat kajadianana meh sarua. Sababaraha prajurit manggihan orai sanca memang diranca Jatinanagara kawentar sanget lain pedah ku hiumna datangkalan anu bangkotan tapi nyata ditea buaya jeung orai sanca jadi panungguna. Dina bulan-bulan anu tangtu eta ranca teh caina ngalaman saat lamun geus saat bakal katempo kumaha sabenerna kayaan anu samemehna kakeueum ku cai loba akar galede anu teu puguh bentuk malahan mah jiga tempat ngancikna dedemit nya dina waktu eta loba urang Banten anu ngahaja ngalabuaya beh nama pasukan Dipati Ukur di Jatinanagara nyicingan tempat buaya jeung orai sanca. Pamirsa sadayana waktosna parantos tejekapan deui cagurang tundanya ilalakon dongeng roman sajarah Adipati Ukur. Insyaallah kini urang lajengkeun kana episode anu ka-11 ya. Nah, sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di haneuleuum sieum paranti nyokot tinggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.